Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat halayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurjamali nuhung silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung nyaritakeun kalangkang manusia katsarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer tawis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara raja adil Plamarta nyata Prabu Yudhistira sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Suwargi Semanurah putra Pawana salahku sesepuh ieu pakampungan tumaritis ngahaja ngahaturanan linggih astra jingga landawala
Semar kuncung dan nangul si bentar kang puputra kang puputra Semar kuncung dan narulu dan narulu di kampung Tumaritis Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakao daling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek iap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa ari umum pulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba
lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna salarasna pikeun ibadah ka anjeunna pikeun ngabdi ka mantena ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres daya deui teh buat leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe teh leres sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah nek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu selenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah ini pabelit nyarita hayang aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun wirakat retah teh da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok rarawat teh gitu heuh panglempengkeun panglempekeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk silaing gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan dijeun maung geus geus era era sia era nasi era ku siapa oman era napono era tak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung mumpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos meja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade
ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan. Ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, da anu penting maka nyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja tuh nyata. Pok pek prak, pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon tina karya. Dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh nya diperingati unggah tahun gerak unggah poin tuh malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Gua ge memeh main rebutan teh geus rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah us kana obag dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat. Tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal tuluy dari jibut. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge bener Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun dicarangotan baheula mah. Nya. Bener. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kasida deui teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Aya pupuhna teu bermoral. Nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh. Aya ajab leuwih gede nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener amanan alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha karengeng ku dedengean dek nyalahkeun saha nya bongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh-jauh oke ka bangkong ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong
kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngaruksak jelema anu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng ngan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengekeun sia bisa didagor ke bae solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah
pala sifat teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ngukur ngagedag ya bener teh aya bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener cek ilmiah aya bener cek falsafah aya bener cek umum dengekeun sia aya bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil di mana sok cuetan yakin leres cek saha nya umum ge nyarita atuh bijilna di wetan tak cek ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan rarasaan ieu euy nah bet atuh geuning heuh da bumi nu muih panon poe mah cicing nya iya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura panggihan cirina satangtung diri geuning kitu eta beli jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran mengrasok mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola benar jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum inum mah ge nurutan urang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata turun tina angkot gini tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan
untung nanti tuh korban mode tadi geus ka barat-baratannya omuing ini mana lesit di jalan teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy kurang teu kapikirnya guys wah menyaan nepi kadinya kadaharan teh nyawa nya leres turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu kanya sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu kanya sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus babaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda deuh geus eueuh we kesunaan nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah
yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu isi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun benar nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu umur kagaduhan ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana si lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cum dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat
kadek kaangsonan dengan bisi kalalanyoan nyawa cek kurang wetan ma ojo leno sampean ojo neko-neko ojo neko-neko sampean cek kurang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu jang nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kade jang kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon reset jang ya anu kacangrum tak itu jang nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha tuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu juga ieu nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh oh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun gitu kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain gitu cing sok atuh Pak itulah mempeng rada cerah sok kayaknya kewe santai tenang santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna ilung-inung si lain diinitkeun ka Sekar Mume jeung si Gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana aduh pertamanya kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyut sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku indung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui ha kan bisa tujuan ku simah cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh ha bade mogor teh dek mogor cing kanya komentaran kanya tageus gede urang teh tah kitu ari eta awewe na teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Milaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah kitu deui menta dianteur ka ilaing dewek dek bojoan deui komentar silaing kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina
baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunyung disebutna nurus tunyung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta hayang kanu ngora bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja di negara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati teh emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mamada pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang orang pertapan deui Uma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atau tuduhan batur we malah tetangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus tuh eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheuh sedangkeun katinggal ku abdi bapa teh pas teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin kakablek ngomong Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh video gitu tong sok itu bokap eling beh gar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor anggeanana emak sekaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinema sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ini rek dipangwayuhkeun cing gablek pucus mar ulu kan pernah katanya kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas paparentik curup laras tekan da awewe mah kitu kene atuh da teh mau ukuran nafsu bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertelang emang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajub ilmu lilin ai ka batur nyaangan manehna leeh jauh jeung menceritakeun
tadi cenah kudu anu toja iya itu serangan disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh sok jeung nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeurna abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungcurikan diusapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu kanyaah emak tah kata ya dunya ke ngasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek coba galih pak ulah sok itu kalau kuat teh nah hati teh bukan duit mah tong dikali ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pokoknya jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belgu garwa Rasul abdi ceuk kiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge deui asa kanyarane na keur dilembang ari teh soal tangka jauh mah teuing teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut teh ye si kalalanyoan kita nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah paingan eta ulah isuk-isuk ngajusleun cawe terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki yang truk-truk awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia sayang teh bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangnyandungkeun geuning eta pipi ngagaralang baru dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus merek kedawang aki-aki teh tong di Umar teuing nafsu teh mar syukur pakai ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah
sakompet tahun jadi kekeh bapak teh pada ngawayu mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tangga anak cing hancur edan cing ini aing dulu antep nya moy ya moal dituturkeun bohong tak semar-semar ya winangnong ya winangun winangun naon Semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda pawan ingat Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah sok diruksak diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea mah teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api oma oh teuing meureun tukang gambang jeung ada mah mangka jeung si eta anu ceureuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh aing nepi ka kieu euy sa Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atunya teuing paduli teuing wawuh jeung guyur teh mana kitu ge ulah naon ubar stres euy sok gunakeun kana jurus teh hitung-hitungan peugeut cangkeng atuh kayaknya Bro olahraga siling lah bro ngatu guyur si teh lain cecengiran wae siling teh Kolostomo nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar Ketua KNPI ongkos teh Wilujeng Sumping sahe dah
geus ya teh. Tuh buka bina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh nepi ka dianggap naon sia teh kurang sa wilah be teh dengekeun aing dengekeun syarikaya kemang raja kemang gonteng di astana tuh gandru iya mah gandru ini jauh atuh sok jadi ada dina eta we dadung jadinya mimitina serepet iya bagus puas ya mah ugu dari tamulan tenang ayah aing kayaknya ngerti aing oge mana japo cerita kitu maksudna mah ngerti aing oge burukeun tenang nya aing nyaho kana bahasa trompet padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudna mah layangan kabur itu namanya mempermainkan aku memperdaya aku
Hey!